Marah rogok dah, mak. Ya, Mani marah rogok ti isuk ah. can angges iem. Ya sasapun teu bersih-bersih. Tuh daunna marura deui ah. Angges iem atuh istirahat teh lah keun bae imah nu ngepel emak. Nya. Nyolain da di imah can ngejo. Geus keun bae sugana ditimbelan deui ieu. Nyarek nu nimbelan, ieu sina bebersih imah kosong mah teh. Nu bogana ge da arareueuh di Sarawah. Penting mah dibayar, nu penting mah dibayar tidak. Ya dibayar sih dibayar. Mungkin mama nih yang ngajok teh nu aya jelemaan ah. Ya pokoknya ge aya jelemaan, nu penting mah dibayar teh hidang. Ya, tapi kan eueuh jelemaana keur panen di sawah. Keur panen brokoli. Itu peren-peren ieu marura gande mah heran dah mak. Kunaon sih nya? Tangkalan teh apa ya kuntian gitu mak. Yang sama Kalan meni harareran meni capek banget. tadi teh sing puringkak wae ieu. Oh, mak. Ulu nu handap teh sing puringkak. Tapi eta kadang deui geus eta. Anggeus tuh kadi deui runtahna mak. Ah, Angin tuh geus istirahat teh lah ieu mah ayeuna mah. istirahat heula mak. Iya. Heeh, jore ah. Kumaha ah jauh kene ka sore ieu ah. Kuat ngalekep pisan ieu. Pina aku ngalakep mak. Angin mending ngagebus wae ah. Mama can mandi we meureun. Aing mandi na ge horoream teu da ge. Ai. Nyaho cai ge eueuhan nya mak. Ngampot. Tadi uing mandi di walungan we ah. Mararogok aku kieu teh nyangan duit ieu. Oh, mak ah. Tapi alhamdulillah si Epa kuliah. Aya nu marcaya. Oh, alhamdulillah. Oh, daripada ngabrak teu para rugu. Naon teh ieu mah aing lapar ieu. Oh, lumayan mak ieu jeung beli dengan sangu mak. Oh. Soko sasapu nya. Oh, mak. Sasapu. Ya geus mak, engke geus beren ieu mah uing balik heula ah. Balik ya. Heeh, uing arek ngejo heula encan ngejo. Arek balik. Ya heuh, da moal mantak di buntelan sangu ieu da eueuh nu boga imahna keur ka sawah mah teh. Kedeng ge geus da peren. Ya heuh, eta kaca geus dilapan encan. Kacang geus. Itu tuh jalosina cina dilapan tadi teh cenah ngomong teh. Ke di 8 ku. Ini alabantan di saodi geuning mak. Geus ieu mah arek euy mah euy we neng. Heuh ah. Aduh, paranas banget di emak ah. Neangan deui ieu we info. Sakarisukan. Nya ieu we cugan mah urang neangan di info loker Karawang. Lo aya ieu. Aya sok aya pagawean mak. Kamari ge. Lumayan. Gawe naon we ieu sebelum nunggu. Kamari teh uing maca nya cek di HP babaturan. Aya cenah mah mandian kebo daek teu. Tuh hidang sabah. Ya lumayan mandian kebo oge mah ho. Oh, ini gajina gede mah. Nya sapoe 70 mak. 70.000 sapoe. Heeh, mandian kebo. Cuman ke mah digadir. Ini cari balik ke mah. Nah. Yang geus mah ulah lila teh geus berena urang balik we. Heeh. Nah mari balik ti heula mah. Sararang heuh meni panas banget rek balik teh. Dan kuna naon mak? Itu tuh cuacana teh teduh. Iya musim hujan. Nah balik ti heula mah. Geus balik teh heula nya. Pagaweane mah geus kumaha we. Rek angkatan baju ongko. Heeh, nam. Uing balik teh heula ah. Ayo. Alhamdulillah daek pan si ieu babantu kolot. Ayeuna mah mending rada hidangan sugan. Babantu wae kolot. Asep harus bisa dibilangin atuh kamu teh anak satu-satunya, ntar ibu kehilangan. Di Jakarta juga udah jauh, ini mau kerja ke Surabaya. Jangan mikirin wae uang agak bakal ada habisnya, dicari juga. Nurut atuh ke ibu.
Kamu mah gitu, nggak mikirin ibu teh nggak ada keluarga, cuman kamu doang. Jangan ya. Nurut atuh, nurut ibu. Uangnya biar dikit-dikit juga, yang penting kita bisa ngirit. Insya Allah ntar terkumpul. Ya udah jangan ya. Ayo tuh. Assalamualaikum. Uga anak hiji-hiji narek jauh coba. Pejohan di Jakarta ge, iraha amprokna 6 bulan sekali. Pang tere-terehna 3 bulan sekali, ayeuna rek ka Surabaya coba. Ya ka Surabaya mah bisa-bisa setahun sekali meureun. Jabapan urang teh teu boga keluarga, eueuh pakitu kieu. Aya anak hiji-hiji narek jauh. Kumaha wae. Ese banget budak teh nurutna. Heueuh kitu nama alus pikiranna teh. Nu aya di otakna teh duit teh neangan duit. Mun da rumah sateu boga bapa meureun nya mikirkeun kituna teh mah. Ya tapi na meni asa kumaha da. Ayeuna da di eueuh ge di indung ge da aya sesana usaha teh. Padahal atuh kudu jauh-jauh keuneuy Jakarta ge saeutik-eutik insyaallah ngumpul da. Kitu nanti diganggu ku kolot manehna mah. Aing mah euker kamari ge emas eta 20 jutaan leungit. Ayeuna piraku kudu kaleungitan anak mah. Padahal mah duit mah seutik-seutik ge ai bener-bener rezeki urang mah pasti nyesa. Eta nya kamari geulang nu leungit nya heueuh man. Da mentak kitu ge lain rezekina kudu leungit. Ya kumaha mudah-mudahan we kareupna babari deui. Eta si Asep mudah-mudahan deh benang di papagahan ku kolot. Terus sanggup kudu sorangan wae mamana eueuh dulur pan. Hihi, eta Bu Haji ngecebrak we sorangan kunaon sih nya? Gua gelo kejadian kamari teh emasna leungit. Sararin ah. Gua yang digosipkeun aing bebeja kasih bela ame-rame. Tuman. Tapi karunya nya aya wae musibah teh segala emasna leungit teh hirupna pamer malulu tuh da oge. Lumayan boga duit mah tuh ladang arisan kamar duit aing aya keneh. Tapi mahal banget, sakilo mun 15.000. Jelema eta mah kitu wae. Eta sih bisi kita kabeuli eta tah sawah. Lumayan tuh gini. Hei copet, sia nyopet bambu batur. Ya emang geus bebeja kana boga. Yeuh, aya bos. Bu Haji ayeuna mah jadi stres. Anu bener sih Ih, ya. keur ngomong we sorangan. Sama sia we. Tempo, Embung ah. tempo. No sih yuk, mari di mana ieu? Meuli di eta. Eta gosip banget Bu Haji, ayeuna mah jadi stres. Kan bae stres ge kitu na ge mana mah sawahna lega, ieu dibawa ka rumah sakit jiwa ge duit teh moal beak ieu Lain sawahna. masalah kitu teh gara-gara masna leungit. Yang teh ayeuna ku sia uruskeun tangke ieu Jore dulu lain daraya lain. Mas imana ku sia eusian buat cipae teh. Ya, eta kok bisa stres gitu sih? Nya eta pikiranna manehna mah ieu mah aya teh sia. Heeh. Eta teh mas menang diridit ya. Oh, eta teh. Oh, di haji. Sampai leungit Ya, kitu eta di nya. Haji Isa. Yeuh, eta kumaha caritana sih eta bisa sampai leungit kitu? Oh, teh jelema eta mah sia nyaho ah. Mana mah geuningan ieu maneh di dinya ge di-upload cenah cek si Ucung cenah. Pamer wae, nyaho ari ngana jelema pamer wae mah pasti. Ya pasti iya mah nu geuleuheuna model sia kan geuleuh wae nya ieu. Pasti sia mah kos cara maling mah ku sia pasti di eta. Tapi aing mah henteu ah, teu nyopet Mas Bu Haji. Geus teh mantap aing mah bahagia mas leungit manehna. Tuman. Soalna manehna ieu kudu di agung manehna mah. Kudu dihubung Nya soalna nyaho sia ieu keur mere duit oge ka sia jeung aing. Beda-beda jerona mah. Ya heeh. Manehna mah muja ieu mah tak aing mah atoh manehna mah leungit teh teu Sarua indah. aing ge atoh ah. Ya berhubung aing teu boga HP, lamun aing boga HP mah kudu statuskeun tah. Komo ayeuna nya manehna geus ngacacang we sorangan sia dihareupeun imahna. Ih, kanyahoan jelema emang manehna doang. Udah gede ge manehna stres. Oh, Stres. iya, ngaranna jelema mah bar putar ieu. Ya, Ayeuna sagalang sakuae, komo miki angot isukan. Cuma gitu. Ya, urang ngagosip ah. Bejaan sia cenah. Urang ngagosip Bang Bu Haji teh ayeuna maju stres. Bah lagi geuning sia maling di status ku manehna. Nya heuh, aing dibejoan kabeh. Oh, manehna mah Jadi hati ngotot. aing. Geuning jeung kamari oge mitnah ka maneh. Oh. Kalem tantu maneh hayo. Belum tantu aing nu nyokot. Matak aing naik bebeja kasih, soalnya si Is. Ulah kasih is ka ditu ka unggal Cileunca. Ya kami kasih Is ke bejaan. Heeh, ayeuna Bu Haji geus mulai kumat gitu, Kumat. kudu berobat saraf, stres. Ya nyaho sia.
Matak main nama hirupna kitu ngablengep. Tamu jabuta ijo. Sarariun. Kedeung ge didang buta ijo. Ya pantes itu buta ijonya. Matak mana nama ya unggal isuk teh ieu midinya nundaan we cai. Cai kombokan teh meureun. Pupuyan Matak Sarariun. ieu sia lamun dibere daang naon kumanehna tong daek gitu. Aya mah tara di dahar mah lawan beuki mah. Sia mah beuki wae jeung indung sia naon teh beuki we beuki sia mah teh. Oh, dan beuki mah teh beuki. Yang sih urang ngagosip aing capek banget teh tes. Bujang di mah itu tuh imah kosong teh ya. Sudah daya kan jam. Nya kumaha sih udah dibayar jelema mah arareueuh. Nya aing mah embung da boga duit ibu bujang. Oh, eta nu sisi sawah teh. Tuan bebena ti emas sia. Karunya da sakalebokeun aing keneh. Oh, ayo. Keur hayang lalab-lalaban ya teh. Ngeunah meureun nya jeung sambal tarasi. Jeung lauk asin, dahana teh papahare jeung Bu Haji. Bu Haji mah beuki dang daunan. Ya gedena mah teu boga duit ongko ieu teh. Mangkana nu aya we diundeuran Cengek aya menang mundur. Di pakarangan batur eta ge. Imanya kuduna mah jeung ieu teh daun naon sih cangkudu eta ngeunah. Terus manis sakege meureun ya. Nambah deui di jalan teh. Bu Haji stres. Bu Haji stres, boy. Itu lo nyerikeun geuleuh ka Bu Haji. Aing puas banget. Nyawa Bu Haji stres. Ya ke jelema eta mah dijadikeun sorangan ya. Oh. Kuman udah oke. Pakangsana manehna di dieu pangbeunghar namun. Ngomong-ngomong si Is ka mana sih nya? Biasana sok keliling we da. Jelema eta mah kos kolomang. Dikiuk aya. Ai salakina lamun salakina teh manehna mah ditumpakan we. Ini bisa banget. Emang saya pernah nempok. Pernah nempok. Ya ke panganten anyar nya baheula manehna mah nya poin diintip eta nya kieu nya. Ke patonggeng-tonggeng aja salakina. We keong mah da patonggeng-tonggeng. Jeung di kuramas wae manehna mah nya. Unggal poe bararase wae. Mana sih nya? Ya, teu disampo ge manehna mah. Make sampo pangangiran teh geuning manehna mah. Geus mah. Ya. Oh, di ditu sugan yuk. Kurang kali itu ya. Baji. Ya, kumaha sih ngalamun wae hayang kawin. Wis baringung banget dah. Baringung kunaon sih? Aing mau ke Raleungit emasnya. Ayeuna rek ditinggalkeun si Asep Is. Tinggal ka mana? Asep cenah pajar teh rek gawe jauh arek ka Surabaya. Nya keune Bu Haji anak mah di mana-mana ge asal berkah salamet, aya rezekina, menak itu ge hayang mandiri meureun. Nya kayeuna Is, ayeuna geus si Jakarta ge jarang ampro komo deui Surabaya meureun. Enggeus tong dijadikeun pikir sugan teh mikiran nu kamari teh ya Bu Haji emas leungit. Aya emas-emasona Is, tak kitu ge lain milikna eta rek ditinggalkeun anak we jauh wae coba. Yang meureun Bu Haji mumpung can kawin, hayang mandiri, hayang luas wawasan meureun. Geus tong ngalamun we. Ieu, eta mah urang papahare dah jeung urang nguruk ieu. Embung tuh aya. Jeung asin. Biasana Bu Haji bawa kita daunan. Embung Is, boro-boro yang dahar. Kaingatan we si Asep. Ingat tuh si Asep kempes ya awak. Aja beku. Gitu. Sekalian dietnya. Oh. Yang ke satu urang geus balik nya. Moal hayang ge bener. Embung Satunya. Tong ngalamun. Heeh. Ngaranna ge da ka anak, ieu deui anak ti Bang Hiji-hijina baturna. Asep sing nurut atuh ka ibu ya Allah. Tuh tingali, ari daek usaha mah geuningan meunang duit, saprakeun saker dahar. Isukan mangke urang neangan deui. Ya heueuh. Di imah wae. Ada kira boga duitna. Panen can maju pan. Lumayan tuh, saker mari bea, saker mali dengan sangu. Ya isukanna disadeui nya. Si Haji Ijah sugan. Gawe naon si Haji Ijah, paling Haji Ijah mah enak diurut. Tapi diurutnya lumayan 20.000 sekali ngurut. Naon weh, gawe emang. Tuh, lumayan.
Nyese bisa mama, ayo saya norek non mulikeun emak, ngurut bisa mama. Nyese bisa, ngepel bisa, naon weh. Nu penting mah jadi duit. Kayaknya lamun dipikir-pikir mah karunya oge ka Bu Haji. Anakna yang jauh wae usaha teh. Kamari deh tas kamu musibahan, manehna kalungitan emas. Ayo, sianya nyopet daun batur. Bawa anu nyopet emas teh si Iis Mitna. Bisa kenaon sih, bisa kerisang. Saker mopok. Dengan sangu coba ieu teu boga dengan sangu eta sagala dia. Boleh lauk atuh. Aing hayang lalap-lalap kan ngeuna nyaho ieu Saya boga salaki oge dang meuli jeung daunna. Oh, mendengar aku bae. Gosip sih ya. Ya daripada ngagosip pemanikannya tah. Ngekol saya nyahoto. Naon sih gosip naon? Aji kosnya stres ya, Gelo, pulang-pulang gelo, mali ngalamun lagi gara-gara gelo. mas naleungit teh. So tahu, mana mah so tahu lagian. Eta emasna leungit ku saha ku maneh apa ku sieum sih? Sembarangan wae Tah, nanto. kudu tenggik cenah ge, pangawakanna ge tenggik ku bisa Emang dengekeun. tenggik. Barina ge lain, lain gara-gara emas naleungit. Naon sih? Tadi aing geus kapanggih Gara-gara jeung naon sih? Haji. Gara-gara Ya, naon? eta cenah anakna hayang ka mana? Ka luar kota. Paling di Bandungna, hayang bebas, hayang bebas. Duduk mah gara-gara mas naleungit teh jadi linglung. Gitu, Bu Haji mah geus ikhlas eta mah cenah. Bu Haji. Ya emang nak Besti, Oh, dibere ngecrok. dibere ngeclok, dibere Dibere bea, ngeclok. dibere nyeblok ya. Boga salaki-salaki dang jeung daunna jeung babat Kira- embe nya. tadi nah ya aing gak jenek jeung manehna ka pahare. Ulah babaturan urang ngerakeun wae ah. Mun kok silod keketnya eta mah Mereka aja. Cing mah hijikeun heula. Mau HP teu foto. Sia ge hejo buloyeun deh. Urang pun bestian jeung jelema Ieu nya bari lagi aing embung bestian jeung sia mah tukang ngagos. Oh, tukang copet dang daunan, tatangga tukang copet, daunan, tatangga tukang copet, daunan, tatangga. Mani barisa banget budak teh. Kanu ngagosip teh ngagosip pake ge bibirna jarardi. Gimana kene wae, sieum kitu can balik. Aduh gua. Ampun dengan batu di tangejo ya. Ampun dengan ka mana mantok dah si budak teh. Mun sampai katang ka aing geus balik kieu. Buset mak, wing paha. Ieu mesti geus di mana wae sih. Ieu mah caritana teh kieu nya, wing teh kan baliknya, balik anu tadi sasapu di imah itu teh tuh, imah cet biru jeung mak. Nampak Bu Haji ulang-ulang wae mak. Bener sih ya. Serius. Serius. Itu teh dong. Kunaon Bu Haji? Yo, kieu weh. Satres sugan iam. Ya heeh, eta teh pada amasna leungit. Urang ningali yeuh. Embung asarariuna bising dicekik mah. Dong iem karunya batro. Sabar teuing HDG. Jauh jeung anak iem karunya urang uruskeun. Embung bodoh teuing mah sarariun Eta mah mikiran eta we mah kahiji mikiran emasna leungit teh meureun kadua mah sugan mikiran anakna we teh nyararang we nempo digigira meni keung jadina teh ngagosip jeung si Bella kabablasan ayeuna teh can ngejo Dong kemarin ngagosip dipentukeun pisan. nya resep sudah mah TV teh gablek HP eueuh Arek nempo ka. geus balik mah wing bagi dua Alhamdulillah ya. alhamdulillah Bisa kieu sih. mak ieu mah ikan ulah teh 6.000 mak Hengke sukan urang neangan. wing hayang meuli sakancar Moal muat atuh moal mahe. cek si Bella oge cenah beut wing hidang gede awing hayang meuli sakancar sakencar HN Coba nempo. Wah babari kitu Make mah naon? ya. Sabun colek weh. jual we orang daralang rumah tambah dia 20 Ya udah sih. Tah kitu tuh mah isukan digawe deui nya mak Heeh. Yang ada ka mana ya iemnya? kadi tuh mah ka haji itu tuh anu imahna aya ituan teh mah patungan teh dua terus geuningan sok mirunan we dah depan imahna eta cenah ke ngabutuhkeun Geus di dinya we iemnya. ngabutuhkeun ieu mak ngabutuhkeun nyawa madek teh Ulah di kos gitu ya. oh wingi sarariun ini surang neangan orang ngoret-ngoret makam atuh mah nu penting di kulian Di parumahan we iem. oh di parumahan Sugana anu kuli-kuli nyeuseuk gitu iya ya. mah dek teh cenah di tukang bank harian aya ngabutuhkeun Nyai mah geus kolot iem ya eta pura nyeusehan gitu Pura nyeuseun ya. Kajen nu daek teh mah. oh wingi daek ieu isukan Nu penting mah di kuliah ya. dari kuliah sang gratis Aing peri beuteng dan iem. kurang ngejo maaf Oh, gerang ngejuk eta biasa dirinya teh saleter ge mah meureun iem. iya brokoli
Harus diasakan moal. Nangges buruk itu iya. Asa mirip teh mah itu brokoli teh nya. Asakan ulah mah di urang sopenya 2 ge. Oh, sobo jeung cimang jak keduaan iya. Heeh. Alhamdulillah tuh menang, Pak. Hitung Mak, beas teh awewe ngarek meuli biasa lah ah. Abi raku teh di dinya aya sagelas Allah. bae saletar deui aya ieu ih. Di mana sih di pang biasa apa di masih digentong apa di mana? Neuneuh beas mun albatan dedet mas sudah ge mama ah. Digentong di dinya ah. Sok aya kutuan teh tuh da ieu. Kutu bayur teh mah mah. Heeh. 1 2 3 4 5 genep lumayan ah. Heeh, geus mah awewe ngarek ngejo ah. Ieu saker meuli bumbu dapur, ieu saker nabung. Saker nabung. Ieu sih meuli batu batre. Teh mah gampang ah ieu ah. Nyawing hayang ngadaikeun dongeng ngari peuting. Ku aing we didongengan sia. Jor we ah. Action. Nya lamun dipikir-pikir mah karunya oge Bu Haji. Jauh jeung anak kamari kalengitan emas. Gua pak kumaha manehna mah. Teu nya nu loba duit mah aya. Ada nyopet. nyopet. Batur geus si iem belah ditu, si Bella belah dieu, tibala. Dibalak. Si Iis teu boga dengan keju nyopetan Oh, ieu. ngerakeun Ngerakeun atuh. banget Lain sama nyopet, lain nyopet. Yo gosip. Gosip naon ah. Daripada ngegosip mendingan yang udah apa-apa harus yang air. Hancu. Action. Bu Haji stres. Bu Haji Balikan deui. Mana keur eureun? Rada dijeda leumpang terus Bu Haji stres. Tukangan terus. Oke. Bu Haji stres. Bu Haji stres, wey, Bu Haji stres. Semua orang jadi kunting lah geuleuh ka jelema teh. Nyaing kesal wae tuh udah oge ah. Mana si Iis? Nyaho ka mana sih nya? Jelema eta mah kos koloma. Kedengeran aing nih. Sia nya aing lada banget.